Mak, inung nasi Iis mah hutangna lobas teh. Barang-barang ge di imah geus sagala beak dijualan. Gara-gara miluan Bang Emok. Atuh kan bahas teh. Kade, mama ulah miluan nu kitu nya. Henteu mama. Henteu ngiluan Bang Emo. Bisi we. Bisi cara inung si Iis engke teh. Henteu mama tara nginjem duit ka Bang Emo. Mah, ulahnya. Keur naon maneh? HP urang rusak, Mak. Heeh, alus ruksakeun we. Teu cara hayangna sia mah. Kira tuh apal, Mak teh. Ujug-ujug kieu we. Teu apa. Sia ana we teu apik. Bang melikeun HP anyar atuh, Mak. Apa barikeun wae tang kurak sia mah. Atuh da urang perlu, Mak. Asa teu puguh teu nyekel HP teh. Nah tuh sia mah makan diruksak. Sakali perlu mah. Udah tuh mah Bang melikeun HP anyar. Ih, Panyaho kalau kalau hutang. Boro-boro keur meuli HP. Tuh ieu ge mah karek balik kumpulan. kumpulan naon, Mak? Bang Emok lain? Mak mah, engko cenah tara miluan Bang Emok. Dah lain kana Bang Emok mama. Naon atuh? Bang Egang. Bang Egang. Bruh.